Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah dina kesempatan nu ayeuna bade ngawitan ngalogat kana kitab Nadom Hidayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya. Pihartoseunana kirang langkung petunjuk orang-orang cerdik dina menempuh perjalanan para wali. Ieu kitab teh berbentuk nadom dikarang ku Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Anjeunna teh lahir dina tahun 1220 genep Hijriah, wafat dina tahun 1310 Hijriah. Anjeunna kakek tina pengarang kitab Qurratul Ain sareng Fathul Mu'in, nyatana Syekh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Janten anu ngarang kitab Fathul Mu'in teh eta teh cucuna anu ngarang kana matan Kifayatul Adqiya alias kitab Hidayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya. Ayeuna kunaon atuh cenah dina judulna dinamian matan Kifayatul Adqiya. Tah alasanna teh kumargi ku populer-populerna sarah ieu mandumah ieu nadom, terkadang ieu nadom teh sok disebut kitab Kifayatul Adqiya. Tah kumargi sakitu supados langkung ka uninga ku batur di judulan matan Kifayatul Adqiya. Anapun kitab Kifayatul Adqiya nama eta mah sarahna dikarang ku Sayyid Bakar bin Muhammad Sato. Anjeunna sami deui ngadamel hasiah kitab cucu Syekh Zainuddin Al-Malibari, nyatana kitab Fathul Mu'in disarahan deui ku Sayyid Bakar bin Muhammad Sato teh. Nu sok terkenal kunami kitab I'anatut Thalibin. Janten anu bade dilogatan ayeuna mah mandumahna wungkul, sarahna mah insyaallah kapayuna upami gaduh umur. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Hidayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya, barina nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, zat anu maparina nikmat di dunia walatra kasadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi, zat anu maparina nikmat di akhirat ka mumin wungkul. Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrohul mutakamila. Alhamdu ari sadayana jenis puji, lillahi eta tetep kagungan Allah, al muwaffiqi anu metukan, lil ula kana pirang-pirang kasab anu laluhur. Ula jamak tina uliau. Hamdan kalawan puji, yuwafi anu nyumponan itu hamdan, birrohu kana kasaean Allah, al mutakamila anu narima sampurna. Thumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sohbin wa tubba'i wila. Thumma sholatu salajengna ari
rahmat. Ala rasuli eta muga tetep ka sang utusan. Sang diambil tina alif lam ditakrif. Al Mustafa anu dipilih nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal ali sareng kakulawargina ma'soh bin sarta sahabatna wa tubba'in jeung jalma-jalma anu nuturkeun ka anjeunna. Wilaa anu tuluy-tuluy itu sholawat. Janten ieu teh jadi sifat tina mausuf anu dimuqaddarkeun. Jadi takdirna sholatan wilaa. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Taqwal ilahi ari takwa ka pangeran, ka Tuhan anu bener nyatana Allah. Madaru kulli sa'adatin eta tempat saban-saban kebahagiaan atau sumber saban-saban kebahagiaan. Wattiba'u ahwa'a jeung ari nuturkeun kana pirang-pirang kahayang ra'su syarri habaila eta pangkalna kagorengan tipu daya setan. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun pasma laha ma muthila. Inna tariqa sayaktosna jalan nyatana agama, syari'atun eta kahiji syariat, wa tariqatun jeung kadua tariqah, wa haqiqatun jeung katilu hakikat. Fasma mangka kedah ngupingkeun anjeun laha kana itu torik ma kana perkara muthila diumpamakeun itu ma dianalogikeun itu ma. Fasyari'atun kasafi natin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrun gola. Fasyari'atun mangka ari syariat kasafinatin eta tetep sapertikeun parahu wa tariqatun jeung ari tariqah kal bahri eta tetep sapertikeun lautan. Thumma haqiqatun salajengna ari hakikat durrun eta mutiara gola anu mahal itu durrun. Fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyil jala wan nahyin jala. Ari syariat naon kitu syariat teh? Fasyari'atun mangka ari syariat akhdun eta ngambil bidinil khaliqi kana agama anu diridoan ku zat anu maha pencipta nyatana Allah. Wa qiyamuhu jeung ngadegkeun kana itu din bil amri ku jalan amar ma'ruf marentah kana kahadean wan nahyi jeung ku jalan ngalarang kana kagorengan nahyil mungkar. Injala barina narima pertela itu syariah itu din gitu. Wa tariqatun akhdun bi ahwatokal wara' wa azimatin karyadatin mutabattila. Wa tariqatun jeung ari torekat akhdun eta ngambil bi ahwato kana perkara nu leuwih hati-hati kal wara'i sapertikeun wara' apik wa azimatin jeung tatagenan ka Allah karyadotin sapertikeun riyadhah mutabattilan barina anu maksud ngajauhan kana dunia. Wa haqiqatun lawusuluhu lil maqsadi wa musyahidun nurut tajali bin jila.
Wa haqiqatun sareng ari hakikat lawusuluhu yakin eta hasilna si salik jalma anu nyucruk anu lempang dina jalan perjalanan para wali lil maksodi kana tempat tujuan wa musyahidun jeung nyaksi jeung anu nyaksi nurut tajalli kana cahaya tajalli. Ari tajalli teh manifestasi Allah. Jadi orang bisa nempo Allah melalui makhlukna. Tatkala orang misalkan keur ningali makhluk Allah, tuluy orang eling ka Allah, tah eta disebut tajalli. Jadi manifestasi mun ceuk basa ayeuna mah. Binjilaa kalawan narima jelas. Man roma durron lisafinati yarkabu wayagu subahron thumma durron hasola. Man arisa jalma roma eta ngamaksud itu man durron kana mutiara yarkabu mangka kudu tumpak itu si man lisafinati kana parahu wayagusu jeung telem itu si man bahron kana lautan summa sholat tuluy hasil itu si man durron kana mutiara. Jadi lamun hayang menang mutiara mah sok kudu boga parahu heula syariat tuluy kudu init ka lautan neuleman lautan torekat tangke bakal menang we mutiara disebut hakikat. Timbul we engke makrifah sabada urang apal kana hakikat. Wa kadza tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lantah sula. Wa kadza jeung nya kitu deui sapertoskeun ieu madzkur at-tariqatu ari tarekat wal haqiqatu jeung hakikat ya akhi he dulur kaula dulur abdi lantah sula eta moal hasil itu torekat jeung hakikat min ghairi fi'li syari'atin tanpa migawe kana syariat. Fa'alaihi tazyinun lidhahirihil jali bisyari'atin liyanura qalbun mujtala. Falaihi mangka eta tetep wajib pikeun si salik jalma nu hayang jadi wali tazyinun ari ngagindingan lidhahirihi kana dohirna itu si salik al jaliyi anu nemrak itu dohir bisyariatin ku syariat lianuro karena yen supaya hurung atawa bercahaya non kolbun hate mujtalan barina narima jelas. Watazula anhu dulmatun kayum kina litori kotin fi kolbihi antang zula. Watazula jeng lengit anhuti itu anhutina itu kolbun non dulmatun popoek. Kayum kina karena yen supaya imkan mungkin itu si salik litori kotin kana torekat antang zula kana yen turun itu si salik fi qalbihi dina hatena itu antang zula karena yen supaya turun itu torekat fi qalbihi dina hatena itu si salik. Walikulli wahidin torikun min turuk yahtaruhu fayakunu min da'wasila. Walikulli wahidin jeung eta tetep pikeun saban-saban anu sahiji torikun ari cara. Jadi masing-masing anu sahiji tina syariat tarekat jeung hakikat ge aya cara tersendiri. Min turukin tina pirang-pirang cara. Yahtaru anu milih itu si salik hu kana itu torik. Fayakunu mangka bakal bukti itu si salik minda tina iya torik wasilan eta anu tepi. Eta anu sukses.
Kajulusihi bainal anami murabbiya wa kakathrotil aurodi kasomis shola. Kajulusihi sapertikeun diukna itu si salik atau bergaulna itu si salik bainal anami di antara pirang-pirang makhluk manusia. Murabbian barina anu ngajar, barina anu ngadidik, barina anu ngabimbing. Wa kakathrotil aurodi jeung sapertikeun ngalobakeun kana pirang-pirang wiridan. Kasaumi ada contohna tetep sapertoskeun puasa, as-sholati jeung salat. Takdirna was-sholati. Wa kahidmatin linnasi wal hamlil hatab litasoddukin bimuhsolin matmula. Wa kahidmatin jeung sapertikeun ngahidmah berbakti linnasi ka manusia wal hamlil hatobi jeung mangul kana suluh litasoddukin karena nyodakohkeun bimuhsolin kana anu dihasilkeunana matmulan barina anu dihargakeun. Jadi lamun geus tercapai mah bisa wae kasabnya jalan tetapi tetep we hate maka Allah gitu. Man rama ayasluka tariqal auliya falyahfadun hadzal wasoya amila. Man arisa sajalma roma eta ngamaksud itu si man ayasluka kana yen berjalan itu si man tariqal auliyai dina perjalanan para wali. Falyahfadon mangka kudu ngajaga saknyana itu si man roma ayasluka tariqal auliya hadzal wasoya kana ieu pirang-pirang wasiat amilan barina anu ngamalkeun. Mana wae cenah wasiat cara jadi wali teh. Minha at-taubatu wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.